lawan tak teu boga rasa. Ieu mah deuk dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat, zikir teh ngeunah, maca sholawat teh nikmat, ngeunaheun tafakur teh geunaheun. Sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar. Kemudian ayat tah kuari kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasaran nya timbullah penasaran ti mana datangna teu nyaho. Kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah. Sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon naon di jero hate. Maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal. Mulailah didinya berbeda jeung batu. Nyaritakeun sifat bareng urang mah hese sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun. Okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang. Jadi aya bae tadi hate teu daek poho-poho kacipta ku urang biwirna irung hunung sagalana aya di jero hate. Okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat. Aduh luar biasa. Mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin. Eta lah. Jadi teu leupas tina masalah cinta heula. Ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala. Mantak aya bahasa cinta adalah buta. Cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae. Urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat ditu ngaliwatan kuburan. Terkenal kuburan eta asal jam 11 12 ka ditu osok aya ririwa. Angker luar biasa. Tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu. Hujan ngelecrek, angker nu luar biasa, poek listrik, urang boga janji jeung kabogoh urang. Kajenting kumaha ge apapun yang terjadi. Sekalipun nyawa taruhannya. Wow, eta memperjuangkeun itil kos kitu. Aduh Gusti, ya Allah, eta cerita cinta. Kuari jelema memperjuangkeun dagang karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan nyana aya perjanjian nu piuntungin walaupun kudu nyebrang gunung nyebrang lautan make udara dan lain sebagainya dilakonan bae. Teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura, tesaitik nu kudu transaksi di Amerika, tesaitik nu kudu transaksi di Belanda. Demi keuntungan. Pokona mah wajin teuing kadengikeun layan ngubrus malulu. Tetep bae kumaha engke wae. Cinta dunia seperti kitu. Jelema cinta jabatan hayang jadi bupati. Nu tilok silaturahim didatangan ku nyana. Nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu, ka dieu kudu make pakaian ieu. Wih, terus bae ternyata tina nyana lolondokan jadi bunglon beneran. Iyalah akibat cinta, perlu dibere, perlu disanjung. Terus ieu sebuah cinta.
lamun urang geus cinta ka Gusti Allah kajian kukumaha ge dibelaan bae urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27 pokoknya tidak mau tahu berangkat baik ke masjid sekalipun tipaleset iyalah karena cinta Gusti Allah melalui sholat berjamaah. Masya Allah ku cinta mah baik karena ia dididik soal urusan batin nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang mah padahal tenang mah lain pinis padahal karomah mah lain tujuan nama lain tenang lain karomah hiji Allah ngan awalnya diberi satu ketenangan sakinah di dieulah manehanana berani mentang mata batur sare nyana hudang batur sebeuh nyana lapar batur gagayaan nyana cumplang campling naon ieu masalahna cinta Allah geus teu maelu kajen kukumaha ge dinasehatan ku sasage euy sia kunaon edanan seuri bae hei sia kunaon atuh ieu bangunna walah wahul seuri bae hei sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae sebab naon sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moal pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore Masya Allah tetep bae adem ayem kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kahiji kadua katilu kaopat garulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus bae ada satu kenikmatan aduh hiji telok marah kedua ngusapanana pohara belana ka aing luar biasa ngagairahkeunana jeung nganasehatkeunana ya pokona mah soal rupa mah kos kitu pokona jangan dilihat rupanya tapi isine widih ya rupane ora pira waduh tapi apem me waduh siapa ka apem bayaran pugu bararasi ta apem nah iyalah cinta urang lamun berbicara cinta kos gitulah kuari jelema mencintai cincin hudang ti peuting batur mah tahajud kunaon ngagosokan cincin eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diunggar lembur bloon jasa ngagosokan cincin teu ngapeuting ku goblok-goblok deui mun pake maca Quran atuh tapi tetep bae cinta cincin Masya Allah disorot deui oh pohara di luhur disorot dihandap disorot padahal kitu-kitu kene boloon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rod cincin digulak digelik digulak digilak digulak di wow cek geus aya seteran ya cerita cinta cinta wanita, cinta dunia, cinta cincin, cinta kendaraan, cinta jabatan, bebeakan. Kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah, ieu mah Kang ngaji rasa. Nu bantak dididikna lalaunan ku guru thariqah teu bisa sakaligus. Anu langsung sakaligus tamat mah sugro kubra. Wah, tuh beres tak bagus. Fotokopi bae ku sia. Meuli ka ditu ka meranggen aya buku-buku na bacaan ku sia mentem sepeleng bisa. Tapi dididik yeula dideuleu langkah-langkahna. Dideuleu kekepesanana terhadap dunia, dididik dicarekan, dididik dicarekan. Tingkatkeun ieu kieu kadeuleu mun cara langlayangan mah geus bisa dipaenkeun. Kuno main kenana lantaran ieu langlayangan berat ka buntut teu daek naik kurang buntut di buntutan berat sabelah ngigir bae berat ka belah dia ngigir bae
diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan oh ieu teh miring bae belah dieu kurang diraut deui supaya ngeunah henteng payankeun ka dieu payankeun ka ditu nurut ya guru terhadap murid seperti kita. Itulah dididik ieu teh supaya boga rasa bahwanya na didelekeun ku Allah, bahwanya na didengikeun ku Allah, bahwanya na teh dikanyahokeun ku Allah, tak kena boga rasa eta tah. Pan urang ge ngaji manggeus nyaho, malah didengung-dengungkeun disapekar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis. Aduh, Masya Allah. Tapi kalakuan anak kos tungateun ngartikeun wujud girambako aja. Wayang ngeridit bae. Wayang main bola di TV terus bae. Hei, ai isya kaunuhu aliman samian basirona mana? Ai dina pas speaker mah pohara jasa. Diberjamaahkeun ku nyano. Ceramah bisaan jasa. Saudara-saudara sekalian, MZ mah eleh. Nu mata eleh geus paeh kan MZ na. Tapi kalakuan kos adu teu ngarti lawan tak teu boga rasa ieu mah dek dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat zikir teh ngeunah maca sholawat teh nikmat ngeunaheun tafakur teh geunaheun sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar kemudian ayat tah kuari reungit urang lamun teu ngarti bahwa urang kerjeng Allah eleh kuda mah sesepak war cakna mah teu batal tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah reungit ge hiber nang Allah ketika reungit jocok ka aing nyocokna eta menang Allah geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah baik-baik besi aya reungit meureunanan ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnyana teh kudu di aing nangatur Allah meureunanan nyana supaya sebeuheun di aing nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtung mah ngobrol jeung reungit eta mah jam penjabaran mata ieu mah rasa hese dijabarkeunana ketika orang salat Allahu Akbar panas cik watak urang mah embung jasa hareudang teh jahayangna mah tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang ye cak watak da ieu mah watak ngan aing keur merangan watak deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir mah lulu ribut roh jeung awak kitulah thariqah ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cak roh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cak roh sia deui bae hees aing mah can diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cak roh ieu rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cak roh ge nyarekan ka awak urang nyarekan ka awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cak roh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus puguh tunduh sia molor keur ngaji ge hees bae ai deuk ira diparabanana tuh ketika urang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat aju bae sadaqallahu lazim goblok cak roh tolol sia deui bae asal kajen kukumah ge coba ta sadaqallah naon ge bener bae ngopi tuh kan cakroh teh ya tuh sia deui bae ai irah di parabanana roh marah antap cakroh kayak di akhirat sia aya dibeulem sia padahal geus dibeulem panjeung aing-aingna
cakroh teh wayah atuh ieu lah thariqah dibulak dibalik ngeuweukeun watak tobeat urang di ka Allahkeun supaya leres sakumaha halang layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah ketika datang instruksi ti Allah percis ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq cak Abu Jahal Abu Bakar siap percaya gitu kana lamunan Muhammad kana sihir Muhammad gitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina tina naik kaluhur lagi ka Sidratul Muntaha ya siap percaya leuwih ti eta percaya Abu Bakar Siddiq iyalah iman anu luar biasa bandingkan jeung urang titah ulah ngeridit masih ngeridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol da coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu toh tu bolot dek datang ke mana ya orang ibadah iyalah diperlukan thariqah teh diperlukan saat jelema teh ikhlaskeun melalui thariqah teh diperlukan saat jelema takabur datangkeun thariqah teh diperlukan ketika manehna hubud dunya datangkeun thariqah teh diperlukan ketika jelema ieu kitu hubur riasah yang jadi pamimpin datangkeun thariqah nu matak thariqah teh diperlukeun bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di thariqah mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekat ketika manehana ujub cak thariqah ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abe ulah ujub sok geura maneh teh ka hubul dunya abe datangkeun thariqah abe thariqah teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubul riasah numatak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko ti dituna norekat ongko tapi manehana dudunya terus bohong berarti norekat tah ieulah diperlukan thariqah mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatus sir lelembutan sir latifatul qafi lelembutan qafi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep jasa duh asana aing bogoh ka sarwiti lelembutan main tangaranna cinta datang teh mah lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere firasatul mukmin awas adaku firasah seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang ngetek sing hade ka firasatul mukmin bantak mentalah petunjuk ke ahli firasah nah ku ari mah ahli firasah mah ge ahli firasah nah mulai kuari dididik lalaunan perlu puasa perlu henteu nu penting mah eta we kurang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidmah dan lain sebagainya mulai kuari rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok rain deui sih rada muringkak bulu asal zikir bae muringkak bulu buah aya jurig henteu muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah ku hari asa aya bae teh Allah di dieu teh asa bareng bae jeung Allah mulai tah dengan sendirina ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieu lah dibere jeung henteu urusan Allah nah ku hari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasarannya timbullah penasaran di mana datangna teu nyaho kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon nanaon di jero hate
maksud orang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokoknya ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeurkeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga eta eueuh deui tidinya lah dek didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abdi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae kajen ku kumaha gitu mulai deui di nol-nolkeun dinu eta teh ka mana kok ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin saminggu mungkin sabulan mungkin satahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya bae ulah waka ka Allah hayang ka eta bae terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol dibere mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah ieu rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatah wa inda ahlil jami' az-zat was sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh manit tasofa bil ilmi zaid teh alim kasifatan ku ilmu zaid teh manit tasofa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atawa zatna zat zaid kasifatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta jamual aya ilmu misa sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifatna tina mausufna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aing aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho dinu loba jelema aing nyaho dinu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang nah urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti nah ieu keur carita dua macem indah ahlil farqi urang asa ka ihatah ku ilmu Allah ketika orang jadi ahlul jam'i orang babarenganna jeung Allah melalui zat melalui ilmu teh tadi nah nu mantak dauhan Allah mayakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum urang lamun keur tiluan Allah nu kaopat da selalu bareng berarti selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum urang limaan Allah nu kagenepna berarti selalu aya wala adna urang kaopat Allah kalimana urang katilu Allah kaopat da min zalik wala aksar illa huwa mahum urang 10-an Allah ka 11 urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina dina harti teh selalu bareng jeung sahabat urang sorangan Allah ka 2 urang 5-an Allah ka 6 teu pernah bareng teu bareng terus bae berarti urang isin tidinya nah nu mantap ku ari kieu lantaran terus-terusan ayeuna makanu di mana bae urang ayana Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu al-ma'iyah bil ilmi umum sifat ma'iyah ku ilmu umum ketika orang
boga rasa babarengan melalui ilmu umum tama tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmu na deket atuh ka Allah deket na urang ka Allah ku ilmu atuh tama khusus garana wali ngan wal qurbu bil ilmi umum deket ku ilmu umum wa bi zuhuri tajalli khususun lamun ku zahir tajalli eta lah khusus kuari kieu urang ibadah bae ka nyayan aya dibere duh rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang cak Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu ngan ilmu na beda ti batur ilmu sia kudu dipetakeun nyaho sia petakeun metakeunana bahwa aing teh nyahoeun ka sia pan eta urang boga ilmu urang teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang petakeun geura ilmu tak ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ilmuna ilmu Allah urang dibere ilmu ka nyahona urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang eta teh anu Allah atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon asana puyeng cenah kieu emang sia mah puyeng bae perhatikeun urang bodoh ka Allah kuari dibere tek ilmu bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah eta teh leutik du kos kitu mah umum tamah kuari kieu aing mere ilmu ka sia mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia beuki luhur tuh tadi maka karat ge aing mere ilmu ka sia geus kuari urang boga rasa ku ilmu urang bahwa Allah teh nyahoeun dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka sia pan eta kudu make ilmu tah eta ilmu nu eta ge tuh nu kahiji nu kadua nang ti Allah tah eta bae lain dihayal ku rasa kuari ku kos kitu doang mah tak kuari kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran tapi wa bizuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu na bahwa Allah nyaho ka urang teh eta meunang ti Allah geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku ilmu eta teh danu Allah setit catungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah lepaskeun geura ieu urang dibere ilmu ku Allah ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah mual ayat tajalli ka jadi gau sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang nu mantak lamun aya kiai ya tah mah budak so amat sia nyaho alpiah ge panti aing kiai jauh ka Allah sia geus so amat pan sia nyaho johar makmun nyaho mantek teh ngaji ti saeu guruna yeuh sia nyaho kalip bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah kana jan ngana jadi kiai sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha ieu guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh ku siapan aing teh guru sia tidak teu bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing eta teh ilmu ti aing eta lah hijab antara dirina jeung Allah iki mah kos kitu bae nu mentak lamun jelema teu norekat wow make di radio di televisi di orbitkeun hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia orang di jero dagang karung nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat mah teu sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah sanajan cek syariat mah masalah untuk syiar ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu hadirilah pengajian alfiah Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang miftah 5 juta eta mah kiai dagang ilmu
dagang ilmu syiar dikaradiokeun dikatelevisikan di selembaran dan lain sebagainya salah henteu demi syiar cak ahli thariqah salah moal meunang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara dirina jeung Allah tuh banyak berbagai tingkatan-tingkatan nah kuari marasa ya we Allah jeung melalui ilmu ti kelekep ti ilmu Allah ya aing benta dibentakeun ku Allah nyaweun aing peureum dipereumkeun ku Allah nyaweun aing udang diudangkeun ku berarti Allah nyaweun aduh aing teh kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut urang silem di laut kaharep ka tukang kagigir kabeh cai laut kaluhur ka handap cai laut ieu ge urang ti kelekep dina ilmu Allah kaharep ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah tikalekep dina ilmu Allah ambalayah keneh tah manungkos kitu mah loba keneh ya Allah eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngambalayah ulah ieu keur carita nu ka Allah loba tah manungkos kitu mah mentek nya nama beuki sieun bae ka Allah tititang ngredit ngabiri gidig kita asup ka Golkar embung sakumaha dekaseuneu sieun ka Allah sieun nu geus kitu diajak ka pendopo bae ge embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang mah embung ka pendapat tapi berkatna mah tetep kiriman jiblon mah jelema nah ieu geus beuki apik beuki sieun kunaon eta rasa dikajahokeun ka Allah beusi salah ambalaya tapi ketika nyana leupas teu diaku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah eueuh tatadina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa eueuh bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah majzub ngaranna nu geus kitu teu boga rasa dirina aya nu mantak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teh salat keur edan Allah kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana kana ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat nah eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah tangkal lain tangkal tapi Allah tajalli eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah sanggeusna aya nung naon ngaranna utar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunya tapi nu nyieun dunya ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya hakiki mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese ieu lah pangkat kutubul aulia wa tajalli khususun wa dzalika wallahu a'lam bissawab